Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balarea sadayana alhamdulillah tepang deui. Sing urang sadayana sing disehatkeun. Urang sakeluarga sehat walafiat, kenging syafaat Rasul, salamet dunia akhirat sing dibeungharkeun meh tiasa sedekah. Urang teraskeun hanca urang nyata faslun anu enggal arkanul iman. Sata acana mangga diulang deui ti awal tina bismillah nyalira sata acan ngamulai faslun anu enggal. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab sapina kalawan nyebat jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani dan seterusnya sampai sabila nawanana sabilan jalana kamari nawanana sabilan tuh logatna. Sekali teras tong hilap ya cara nunjuk penalaunan. Cara nunjuk penalaunan ulah hilap. Misalna teh di kamari wa ita uzakati jeung ari nomor aya arian ngabari kitu nya. Ari nomor kasabaraha? Katilu. Nya ari nomor katiluna eta masihkeun zakat jeung ari nomor katiluna eta masihkeun zakat. Wa ita uzakati jeung ari nomor katiluna eta masihkeun zakat. Kedah kitu cara nunjukna teras lalaunan. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kalawan tunjuk kalawan. Nalika nyebat jenengan tunjuk jenengan, Allah tunjuk Allah gitu. Poe marje dimarjekeun diuihkeun teras kitu teras lalaunan. Urang ngamimitian deui faslun enggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Faslun ari ieu eta hiji pasal ku abi atos dikikeun nya meh gampang tuh. Kumaha ari ya set ari tuh ari ieu eta hiji pasal. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman. Salah. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun, tunjuk rukun iman tuh eta sitatun aya genep ya deuhirkeun lah ku abikeuna meh emut tos sakali deui sok ulang faslun ari ieu eta hiji pasal arkanul isinya ingat tuh ari-ari ya ke salajengna moal ayaan tuh faslun ari ieu eta hiji pasal arkanul imani ari pirang-pirang pe ya pirang-pirang teh kan dimimitian ku huruf P itu. Meh ingat, meh gampang. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman eta sitatun aya genep. Oke, ari jeung eta menyahilapnya soba ayeuna nu kosong ieu. Antu mina ari nomor kahijina eta yen ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah. Kumaha ari? Kieu nya eta oke. Nomor biasa nomor mah coba urang ngalegat tengahna atuh pametos mahir mah ieu nu sil abdi mah kitabna biasa nama lembut barangkali ngadadak we harita lah antumina ari oke ari tulis kieu tiap mendakan kieu dibacana ari kode rumus ari nomor kahiji nomor we nomor buledan ari nomor kahijina eta tuh oke ari nomor kahijina eta yen tiap mendakan an amil nawasib logatna teh yen tulis yen bahwa yen teh kalau bahasa Indonesia nama antumina ari nomor kahijina eta yen ngimankeun anjeun iman tu minu teh iman tulis iman pamita terang iman nah anjeun belajar ilmu sorof tu minu yu'minan tu minu tu yu'minna tu minu wuku mudzakkar muhatab wuku mufrad mudzakkar muhatab tu minu anjeun berarti yen ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah ka kumaha ka maka we ka itu saras di huruf kaf nih
kaf gitu ya upami kafna teu bersambung kan kieu nya ka tuh jadi ka meh simple ka atau kana atau kepada ada makanya eta yang ngimankeun anjeun bilahi ka Gusti Allah ka tah kitu baca deui tina faslun sok faslun ari ieu eta hiji pasal arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman eta sitatun aya genep antuk mina ari nomor kahijina eta yen ngimankeun anjeun bilahi ka Gusti Allah tos ulang-ulang wa malaikatihi sing leresnya upami ngalogat panjang-panjang pondok-pondok wa malaikatihi jeung ari nomor kaduana jeung wau ari nomor kadua ari kumaha ari pangminangna papangheung ari mah ari nomor 2 eta jeung ari nomor kaduna eta yen ngimankeun anjeun ka malaikat Allah ka para malaikat Allah p nya p itu kan pirang-pirang atau para lamun berakal lamun tidak berakal pirang-pirang oke p malaikat hu na marjana ka Allah tuh Allah meh simpel Allah kumaha kodeuna teh hamzah teh kitu nya hamzah fansuri hamzah tah meh simpel deui diatapkeun ka dieu ain di dieu meh teu kedah kumaha teu kedah nulis yen ngimankeun anjeun gitu teu kedah cukup ku ain diatapkeun emot keneh diatapkeun dihubungkeun jadi ieu teh berhubungan jeung ieu ngalogatna berarti macana diulang deui sapertos anu kahiji ieu ari mah kahijina eta yen ngimankeun anjeun bilahi ka Gusti Allah wa malaikati jeung ari mah kaduana eta atap atau ayeuna di dieu boleh lah meh langsung geus eta atapnya pamit di dieu meh eta atap oh berarti ka dieu kitu nya jeung ari nomor kaduana da tos mahir mah teu di kieu-kieu tiasa nyalira lah wa malaikati jeung ari nomor kaduana eta ka dieu berarti dikadikeun eta yen ngimankeun anjeun ka para malaikat Allah ka para langsung kieukeun deui ka jeung ari nomor kaduana eta yen ngimankeun anjeun ka para malaikatna Allah pena di dieu teh nya lepat ieu teh kumaha cenah bisa para Allah bisi sok ulangi deui antumina ari nomor kahijina eta yen ngimankeun anjeun bilahi ka Gusti Allah hiji-hiji Arabna heula baca logatan sakata-sakata antumina ari nomor kahijina eta yen ngimankeun anjeun bilahi ka Gusti Allah wa malaikatihi jeung ari nomor kaduana eta yen ngimankeun anjeun ka para malaikatna Allah sok uyahan deui antumina ari nomor kahijina eta yen ngimankeun anjeun bilahi ka Gusti Allah wa malaikatihi jeung ari nomor kaduana eta yen ngimankeun anjeun ka para malaikatna Allah wa kutubihi ayeuna sami nomor 1 nomor 2 nomor 3 ari nomor 3 jeung ari nomor katiluna eta yen ngimankeun anjeun ka pirang-pirang kitabna Allah saok kumaha sakali deui satu acan ku abi ditulis di dieu ke akurkeun wa kutubihi macana wa kutubihi jeung ari nomor katiluna eta yen ngimankeun anjeun ka pirang-pirang kana pirang-pirang kitabna Allah tos tong hilap kode logat marje sakali deui wa kutubihi jeung ari no kode tuh jeung ari nomor katiluna eta yen ngimankeun anjeun ka atau kana pirang-pirang kitabna buku-bukuna Gusti Allah dimarjekeun tuh kode logat marja ya oke tinggal wa kutubihi jeung ari nomor katilu eta diatapkeun yen ngimankeun anjeun kana pirang-pirang kitabna Gusti Allah tuh beres teu tok baca antuk mina tong baca tina paslun warusulihi ayeuna sami warusulihi jeung ari nomor ka opatna eta yen ngimankeun anjeun ka para utusan Allah tong pirang-pirang rasul jamakna rusul pirang-pirang utusan tos
tekedahnya tekedah ditulis deui sami gitu gampang. Wabil yaumil akhiri ayeuna wabil yaumil akhiri jeung ari nomor ka 5 na eta yen imankeun anjeun ka poe akhir hari terakhir poe kiamat. Tos cik akur teh nya jeung ari nomor kalimana eta diatapkeun teh kana tadi yen imankeun anjeun kana poe akhir. Akur teh simpel kan? Simpel gitu baca. Teh lamun dina bahasa Indonesia mah barat belajar beaba, jeuju, baju gitu juga gitu deui kan ieu mah bahasa Arab. Tos mobil qadari ayeuna. Wabil qadari jeung ari nomor kagenepna eta yen ngimankeun anjeun kana papasten, kana kepastian. Qadar teh ketentuan. Tos wabil qadari jeung ari nomor kagenepna eta yen ngimankeun anjeun kana papasten. Terusnya khairihi tegesna saena ieu papasten sekedap aya tamu sok teruskeun khairihi ya khairinya khairi tegesna kumaha tegesna tegesna titik 2 tegesna supados gampang nya di dieu atanapi pami supados teu ical mah di pinggir di dieu ngalogat naon kode-kode teh diletakkeun teh ditulisna di dieu nih di sampul buku ieu di dieu tah sret tulis anu ieu teh meh kantun ningali ka dieu gitu pas ngalogat kieu nya set teh hese pan aya di dieu mah kantun urang melong ka dieu gitu ari teh naon nya ngangge kertas kieu supados dicacanak gitu nya benten kitab ieu na kacacanak teras nya teu sawios gitu tegasna kumaha tegasna titik 2 tah tegasna saena eta qadar tuh dimarjekeun tah saena eta qadar wasarihi jeung awonna eta qadar minallahi anu tetep ieu qadar ti Gusti Allah. Tos khairu wasarihi minallahi. Tos coba khairihi tegasna titik 2 di dieu tah kan sataacan khair teh nyebat tegasna heula berarti tegasna teh di dieu tegasna sae khair sae kan tulis beungeut terang sae ieu qadar tegasna saena ieu qadar marjekeun nomor 2 we hu teh marjina kana qadar berarti khairihi tegasna saena naon hu teh qadar wasarihi jeung awona qadar minallahi nu tetep ieu kulang kelas kedap teruskeun minallahi anu tetep anu kumaha anu tetep kumaha anu tetep ieu qadar ti Gusti Allah. Tos anu kumaha anu teu anu teh kieu oke tetep kumaha tetep mate ieu qadar marjekeun nomor sabaraha tadi qadar 2 di dieu anu tetep ieu qadar ti Gusti Allah min artina ti tapi biasana santri ti atawa tina itu aya ngageduhan kode juga di atawa dina x kalau ti atawa tina itu fi gulana ku tinta beureum ya salah ti atawa tina ti atawa tina fi itu biasana mah minallahi ti Gusti Allah taala tingkahna maha luhur Gusti Allah tingkahna kode baru tingkahna kumaha 7 tibalik tingkahna tuh kieu garis 7 dibalik kan seret tingkahna kondisina tingkahna atawa bari biasa namanya bari kaayaanana kaayaan tingkahna kaayaan bari keadaan kaayaan terus tingkahna maha luhur Gusti Allah luhur tulis luhur
tingkah nama luhur ieu Allah. Oh nu luhur teh Allah. Tong ieu qadar kade. Sok wabil qadari jeung katinggal teh eta. Wabil qadari jeung ari mah genepna eta yen ngimankeun anjeun tekadah iku abinya angka nyalira we. Yen ngimankeun anjeun kana papasten kana takdir khairihi tegesna saena ieu qadar wa syarih jeung awana ieu qadar minallahi anu tetep ieu qadar ti Gusti Allah. Jumlah ieu kan itu jumlah sabada ma'rifat anu jadi sifatnya terus tingkahna ge boleh lah tingkahna tetep ieu qadar ti Gusti Allah boleh tingkahna keadaannya ini qadar teh dari Allah boleh anu atawa tingkahna pek wae lah rek anu rek tingkahna sama keneh nya kitu nya al jumlah jumlah sabada jumlah naon kode kaidah nanti hilap dengan alfiah teh jadi sifat cenah hilap deui lah biasa. Minallah sakali deui sok. Wa bil qadari jeung aran merka genepna eta yen imankeun anjeun kana papasten khairihi tegasna saena aya qadar wa syarih jeung awan aya qadar minallahi nu tetep ieu qadar ti Gusti Allah taala tingkahna tunjuk tingkahna maluhur ieu Allah. Ya Allah nya. Sakitu panginten sok sata acan selesai ulangi ti mimiti. Faslun ari ieu teh pasal arkanul imani lalaunan heula nya pamirsa dulur-dulur lalaunan heula pamitos biasa gancang. Faslun ari pasal arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman eta sitatun aya genep antu mina ari makajina eta iman kana anjeun milik Gusti Allah malaikat jeung ari makaduna eta iman kana anjeun ka para malaikatna Allah wa kutubi jeung ari makatiluna eta iman anjeun kana pirang-pirang kitabna Allah wa rusuli jeung ari makaopatna eta iman anjeun ka para utusan Allah wa bil yaumil akhiri boleh atau hiji-hiji boleh. Wabil yaumil akhiri jeung anu kalimana eta iman kana anjeun kana poe akhir. Wabil qadar jeung anu kalimana eta iman anjeun kana papasten khairi tegasna saena ieu papasten wa syarihi jeung awan yang papasten melalui taala anu tetep ieu qadar ti Gusti Allah taala tinggalna maru Allah. Alhamdulillah nambihan kode baru tina jeung tingkahna tingkahna sok apalkeun mangga baca deui sing manfaat. Allah manfa'na ma'lam tanah wa alimna min yanfa'una warzuqna ulum